Wah Haji calawak ngayak-yak teu bisa ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wilujeng tepang baraya Kang Has di mana wae ayana. Insyaallah dina ieu waktos Kang Has saja ngadugikeun hiji carios pondok basa Sunda yasana Kang Uun Nugraha. Galayan judul Mayit di Imah Kosong. Jangakeun kasepuhan. Geus leuwih saminggu kampung Cariang kalengitan hiji jalma nu ngaran Darman. Najan kitu kolotna geus teu malire ka mana leosna Darman. Tetangga jeung urang lembur Cariang ge teu tatanya kaayaan Darman. Hare-hare we nya da puguh jalma baragajul atuh. Mabok jeung mada teh geus jadi kebiasaan Darman sapopoe. Teu sirikna unggal poe Darman ngariweuhkeun nu jadi kolotna. Mun kahayangna teu katedunan, Darman sok murang maring. Sagala barang nu aya hareupeunana dipangpengkeun. Matak teh aneh lamun kulawargana geus teu merhatikeun teh. Rek hirup heug, rek paeh ge teu kumaha enam ieu, kitu ceuk kasarna mah. Disaprak Darman eueuh, aya kaanehan nu kaalaman ku indungna. Geus 3 peuting panto imahna sok aya nu ngetrokan. Dibuka ku indung Darman, tapi di luar sasaha nya panto dipendetkeun deui tuluy dikunci. Kebiasaan Darman memang gitu cenah. Ulin teh balikna sok peuting bae keketrok panto bari nyalukan indungna. Tapi nu jadi aneh ayeuna mah ngetrok pantona teh teu jeung nyalukan geuning. Terus indit teuy sugan. Atawa kulantaran panto teu dibuka bae, akhirna Darman ngendong di imah babaturanana. Kitu ceuk pikiran indung Darman harita. Tapi indungna Darman teu geuruh ka sasaha. Kejadian sejen kaalaman ku Mang Pupud, warga kampung Cariang nu pakasabanana ngiriditkeun barang-barang kolontong jeung barang elektronik. Malam Salasa wanci sareureuk budak, Mang Pupud mah karek mulang nagihan ti hiji lembur nu rada jauh ti kampung Cariang. Sanggeus nagihan, Mang Pupud kebat make motor muru ka lemburna. Saja jalan teu loba nu dipikiran, keur mah eukeur meunang hasil nu mencekil. Da kabeneran waktu eta mah langganan teh kabeh malayar. Teu disangka samemehna lebah imah kosong nu jauh ka ditu ka dieu, lampu motorna pareum. Mangkaning eta imah kosong teh geus eueuh lampuan
Mang tahun-tahun diantepkeun ku nu bogana da geus pindah ka kota. Mang Puput reuwas, tapi naker-naker maneh da motor mah teu paeh. Bari tetep anjejle leungeun kencana nepekan lampu motor. Bray, lampu motor burung deui. Mang Puput hatena ngemplong. Lebah dinya pisan deket pagar imah kosong kareret ku Mang Puput aya nu nangtung nukangan kacaangan ku lampu motor. Nilik kana dedeganana mah si Kadarman nu geus saminggu leungit tea. Najan hate Mang Puput tak kiwur, tapi wani-wani maneh nanya kanu nangtung. Mau bener Darman nya rek diajak bareng balik ke Cariang. Man, Darman lain, tanya Puput. Motor teu dipaehan, nu nangtung teu ngaliek-liek acan. Man, hayu balik bareng jeung Mamang. Asa geus lila teu ningali Darman teh. Ka mana bae atuh? Omong Mang Puput deui. Nu keur nangtung lalaunan ngaliek terus moncrong ka Mang Puput. Beungeut Darman teh betias kacida. Panona bolotot, tapi tika tingali hideungna. Tekung si kadenge naon nu diucapkeun Darman. Mang Puput kaburu reuwas, jantungna dumadakan ratu. Kesang tiis ngoprot. Awak Mang Puput ngalepar. Tolong! Gitu nu kaluar tina beuwir Mang Puput. Motor digas atakerna teu nolih kana barang-barang kreditan nu maruragan. Mang Puput mamprung. Kusabab teu bisa nahan kasaimbangan, Mang Puput ngagubrag labuh jeung motorna. Cep kana pundukna karasa aya nu nyecep tiis. Koceak! Mang Puput ngoceak. Saterusna Mang Puput lompat sakelompat lampet, kesirikna notog-notogkeun maneh. Motor jeung sesa barangna teu ditolih, balatak di sisi jalan nu deukeut ka sawah. Isukna kampung Cariang geunjleung, ngadenge beja ti Mang Puput nu dipegat ririwa. Jeung manggihan motorna nu ngagoler dituntung lembur Cariang. Tina kejadian harita beja pabeja-beja yen di imah kosong nu nenggang ti lembur Cariang aya ririwa nu nyarupakeun Darman. Atuh puguh indung Darman jeung kulawargana jadi ngarasa teu ngeunaheun ku ayana beja kitu teh. Pan di lain-lain oge Darman teh tetep anakna. Najan hirupna baragajul, tapi indung Darman teu suka hari ngadenge Darman jadi ririwa mah komo marakayangan ngaganggu urang Cariang. Bari can puguh maot hanteuna. Nu paling teu geunah kadengena ku indung Darman mah nya eta kaayaan masjid di Cariang ayeuna jadi sepi. Alasan utamana teh cenah sieun ku ririwa Darman. Haji Suminta ketua DKM kungsi ambek-ambekan pedah jamaahna saat Maghrib, Isya, jeung subuh nu ka masjid ngan kariwah Haji Suminta jeung 2 urang warga nu imahna pagigir-gir jeung masjid. Mang Udin nu jadi marbot teu ngalol. Kang Didi nu jadi muazin teu kaciri irung-irungna acan. Mang Ucen nu sok sasapu jeung bebersih di masjid
ayeuna ngiles. Geus tilu poe ti saprak beja aya ririwa Masigit anggar sepi. Antukna Wah Haji Suminta bea kasabaranana. Bada isa Wah Haji Suminta nepungan ketua RW. Sarianan kuriri Wah Haji, cek RT ngajelaskeun ti ditu nama. Atuh piraku jama salambur eleh ku jurig hiji. Wah Haji rada morongos. Mun arek oge jurig sieun ku jalma salambur. Nah lalakian lemur ieu teh. Cek Wah Haji Suminta deui. RT mah ngabatam we diomongan kitu teh. Isukna Wah Haji indit rek salat subuh ka Masigit. Leumpang sorangan ngaliwatan kebon cau bogana Mang Sapri. Angin ngahiliwir nebak karena sorban Wah Haji. Teuing ti mana asalna, pundukna bet karasa tiis siga aya nu ngusap. Wah Haji reuwas, saawak-awak asa carucukan. Penasaran Wah Haji ngalieu ka lebah kebon cau. Aya nu ngabelegbeug hidung. Ningali beungeut nama jika beungeut Darman. Tapi katinggalina teh beungeut Darman semu pias. Panona bolotot heueuh hidungna. Letahna oge siga nu ngelel. Selangsang kaambe bau bangke. Wah Haji calawak ngayak-yak teu bisa ngomong. Teu karasa saruna jadi baseuh jeung haneut. Aya nu ngucur di tengah-tengah palangkakanana. Geus rada kumpul pangacian, ngambrebet wae lumpat bari ngagorowok tulung-tulungan. Sendalna ngaclang teuing ka mana. Ari kadenge aya nu gogorowok kan minta tulung subuh-subuh mah urang kampung ge rabul kalaluar muru ka lebah datang ngesora. Kasampak Wah Haji Suminta geus ngacurah roh di tebas Masigit. Tempes-empes kahapiuhan. Nangenan kaayaan nu hareng heng modal kitu nya RW jeung RT ngayakeun musyawarah jeung sakabeh warga. Indung Darman jeung Wah Haji Suminta oge aya. Dina musyawarah eta warga cariang kudu ngaronda deui. Indung Darman oge menta ka pangurus supaya maluluh Darman. Malah Pak RW mah rek laporan ka polisi ngeunaan leungitna Darman. Sanggeus musyawarah, warga teh jadi timbul kawanina deui. Poe eta keneh urang cariang rek maluruh ka tiap tempat nu dikira sok diulinan ku Darman. RW, RT jeung pangurus sejena nahalek kanu jadi babaturan Darman. Sugan jeung sugan aya laratan di mana nyangsana Darman. Nya ari diseleksek ku para pangurus mah aya oge nu wakca. Ceuk salah saurang babaturan Darman, kabiasaan Darman teh nya sok nginum di imah kosong. Nu pernahna kiduleun lembur, nenggang ti cariang. Aya keterangan kitu, atuh nu nareangan langsung muru teh kadinya. Harepanana sugan manggih laratan Darman.
Memeh lohor warga nu nareangan Darman anjog di hareupeun imah kosong. Imah kosong nu buruanana lega di pagar sakurilingna. Loba oge nu marmir rek asup teh ka asup pangurus. Ngan pedah dibarengan ku polisi ti posek nu mawa wawanen teh. Mun aya jurig mah urang tembak we. Kitu cek polisi bari seuri. Sanggeus panto pagar dibuka, tuluy tengah-tengok mahapai ka unggal juru buruan imah. Eueuh nu wani misah-misah neangan teh. Kitu we abring-abringan jeung polisi. Nepi ka tepas imah, memeh panto imah dibuka, kaambe asa bau bangke. Polisi jeung warga rungah ringeh silih pelong. Sawareh warga nutupan irungna, dah beuki lila bau bangke beuki meledak. Saurang polisi lalaunan muka panto nu geus ruksak gerendelna. Hiak! Bau bangke beuki meledak. Sawareh warga malundur dah teu kuat ku bauna. Polisi mah terus arasup bari nutup irungna. Di baturan ku Pak RT jeung ku Pak RW, polisi mariksa ka hiji kamar nu pantona geus ngagemblang. Ana breh teh katingali di jerona aya hiji awak nu ngabugigag geus jadi mayit. Ningali dedegan jeung ciri-ciri dina awakna jelas eta teh Darman. Polisi jeung pangurus gagancangan mariksa sabodeureunana. Kapanggih di gigireun eta mayit teh aya 3 botol inuman ditambah obat-obatan nu ngaranna teu kungsi apal warga oge. Gancang carita mayit dibawa ke rumah sakit. Penjelasan ti pihak rumah sakit cenah kemungkinan si mayit teh maot kulantaran overdosis inuman jeung obat nu dioplos. Keluarga Darman teu manjangkeun urusan. Indung jeung keluargana oge geus narima kaayaan Darman. Geus rengse urusan jeung pihak rumah sakit katut pihak polisi mah, layon Darman gancang dikurupkeun poe eta keneh. Najan nyedak kapeuting, indung Darman jeung keluargana keukeuh hayang ngurupkeun layon Darman poe eta keneh. Saminggu geus kaliwat, saprak mayit Darman dikurupkeun. Kaayaan kampung Cariang aman deui. Teu kadenge aya ririwa nu marakayangan. Masjid pinuh deui saperti biasana. Wajib bunga sabab jamaahna teu sarieun datang ka masjid teh. Atuh Mang Puput oge nagihan kalangganan teh teu sieun teu sing ayeuna mah. Najan balik nagihanana kapeutingan oge teu hariwang dipegat ririwa. Cag barayang sakitu anu kapihatur carios pondok mayit di imah kosong yasana Kang Uun Nugraha. Madi bejer beaskeun datang tos kabade eusining carios nembe. Utamina mah hatur nuhun ka Kang Uun anu parantos mercantenkeun carpona ka pribados. Hapunten. Bilih tangtosna ieu mah tangtosna salami ngadugikeun ieu carios seueur kahengkeran oge kakiranganana mugia ageng tawakufna. Dipungkas wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.